Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmang Dina Mara. Kumaha wargi sadina daramang denget ieu pamugi bae sararehatnya. Sehat jasmanina ugi sehat rohanina, digambirkeun rezekina ugi ditebikeun balaina. Aya dina lindungan tanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim kuring siang kalian ugi. Wargi alhamdulillahnya tiasa tepang dia dina acara dongeng Sunda nu diantos-antos ku wargi sadayana utamina nu mikares karena dongeng Sunda nu digarap ku Mang Dina Mara. Carios nu baris di padar masih nggak sikulupnya wargi karangan Kiliksa di Sumedang bagian nu ka-18 sang dinten ieu. Harita urang masih nyariskeun obrolan Mang Lebe sareng bojona nya wargi. Sebab Mang Lebe teh kirang ngemut kita nabi mikir na make eleh ku sikulup kitu. Lumpat teh jeung Mang Ucin wargi harita tah. Kumaha jeung naik carita bangalu jeung ngadongkeun tang-tang landung pang beberapa mana. Manehna dipikir-pikir kami teh bet kawas bolonnya. Malah eleh ku bolon kitu tah. Padahal dipikir nu leuwih jero mah kami teh geus kudu loba luang lantaran geus legok tapak genteng kade kapan. Nya ceuk paribasa teh mah geus loba ngadahar uyah. Tapi kami rumasa kadidih bangarti. Kebudak satepak eleh padu ku bebenyit pantar sikulup. Ungwalayana naon teh ngan eleh jeung eleh we kami teh. Malah bieu ge kuateun karibut. Tah sieun riwa. Sedengkeun sikulup mah karenya kakak nyingseurikeun. Kitu cenah ceuk Mang Lebe harita. Nyarita aduh punten wargi. Nyaritana eureun heula nepikeun ka dinya. Gap kana si kopi panas terus diinum saeutik. Maksudna mah sangkan dalam butanana tereh kumpul deui. Sabot kitu pok pamajikan Mang Lebe nempas. Ayeuna aya naon deui apa teh? Cikuring bejaan sakalian manggih naon bapak teh. Lantaran kuring ge ngarasa kaget ieu teh. Nempo bapak teh datang bari dengar panto. Apan biasa nama eta teh tara kitu malah make sok ngucap salam sagala rupa. Tapi ina ari tadi mah dikarhibut geuningan. Ceuk pamajikan Mang Lebe bari neuteum. Panjang lalakonana teh. Tapi samemeh ku kami diterangkeun. Kami rek nanya heula ka Mang. Hari tadi waktu bapak eueuh entah aya nanaon di dieu. Tayana naon di dieu mah, tapi memang adi keungna mah aya. Malah aya sora anjing nu babaung mani reang. Sora angin mani ngaguru tapi da lain ayeuna wae mangin nu kitu mah. Na kumaha kitu atuh tadi bapak. Nya eta matak era nyaritakeunana ieu teh. Tapi supaya kumaha kaharti sok bandungannya sing tenget. Urang caritakeun lah kabeh lalakonna. Ceuk Mang Lebe harita bari regot nginum heula si kopi. Nya sok urang Bandungan kuring ge panasaran hayang nyaho ieu lalakonna. Waas rasok inget ka zaman Mang Itok ari aya nu kieu teh. Na nyarita teh bet los-los ka Mang Itok. Ulah diinget-inget deui zaman eta mah. Matak era lah kieu we ge lalakonna teh nya. Ceuk Mang Lebe bari derek-dek nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku Mang Lebe. Dina nyaritakeunana teh dijojoan anu pentingna bae. Sabab lamun dicaritakeun kabeh malila teuing. Sanggeus kabeh dicaritakeun pok Mang Lebe mungkas caritana. Tah sakitu lalakonna teh. Jadi anu teu beda jeung kawas baheula waktu zaman Mang Itok eta teh. Ngan anu katukang ngaributkeunana ayeuna mah anu ngaributnya tukang ngaributkeunana maksudna nu ayeuna mah sikulup eta teh. Nya anak Mang Itok teh jigana mah turunan we si eta mah teu salah. Ulu-ulu kutan kitu kalakuan sikulup teh. Na aya budak bet aya kasieun nya ari ayeuna rek kumaha tuh maksud bapak teh ieu. Nya teu ingat we teh aduh. Kami oge bingung yang harapan bebenyit model sikulup mah. Aduh, jigana terek diantep we sakahayangna. Sugane atuh engke marobah kelakuanana. Sabab bari toge bapana kitu.
mimiti nama pika keheulun batur tapi dilali lama jadi aya gunana keur balarea malah jadi gunung panangguhan apan lamun aya itu ieu teh Mang Itok bagianana tasikulup ge sugane kitu atuh ceuk Mang Lebe harita bari tanggah neuteub kana langit kajadian nu baheula ka alaman bruh breh narembongan deui. Syukur atuh ari kitu mangan omat we sing sabarnya non teh yang harapan budak keur lumenger mah lantaran da geus adat mah hese dirobahna lamun ayeuna naon teh ulah dilawan ku kasar tapi kudu ku lemes ngaranna asa kawolo kitu asa kabeuli hatena geura moal burung nurut eta ceuk pamajikan Mang Lebe bari neuteub ka salakina sameme Mang Lebe nyarita deui harita atuh hiu di luar teh aya kadenge suara angin mani ngagulu ditema ke suara anjing anu babaung ngadenge kitu Mang Lebe jeung Bilebe silideret tapi jigana bae Bilebe teh geus loba luang atena teger kalayan panteng kapercayaan kanu maha kawasa pok nyarita ka salakina Pak eta suara angin teh datang deui geuning malah jiga leuwih deukeut ka imah urang lamun ayeuna naon omat ulah gugup bapa teh sing inget we kana purwadaksina sing inget kanu maha kawasa piraku rek eleh ku bangsa lembut nu jahat sabab bapa teh boga pakharang nu kacida ampuhna ceuk pamajikan Mang Lebe bari ngareret anu pok Mang Lebe harita nyarita deui nya bener manehna kami geus era ku balarea teh pangkat Lebe kitu nempikeun ka eleh kuno kitu nya malah jigana matak ngerakeun korep jigana teh kuayana kajadian tumibak ka kami teh dianggapna asa kabeh Lebe borangan padahal teu kitu eta teh batur mah pangkat Lebe teh aya nu sanggup ngelehkeun jin sagala rupa apan ari kami mah kidang barak kitu atuh ulah eleh-eleh tingkur riwa geundaina mah kami rek tenang rek munajat ka Allah nu maha gagah sangkan urang ditangtayungan tina gangguan bangsa lelemut kami teh hayang mersihan di ngaran Lebe anu kakotoran ku kalakuan kami sorangan sesebutannya Lebe borangan teh rek diganti kuno leuwih hade supaya kepercayaan balarea nangeuh deui ka kami geun maneh ulah salempangnya tangtu lamun aya liriwa bakal dilawan mun aya jurig bakal diusir kami mah moal eleh ku atah-atah lah pokona mah pengalaman zaman aya kene Mang Itok oge arek digunakeun ayeuna malah kitu ceuk Mang Lebe bari ngarekepkeun silana ari pamajikanana jep teu nyarita deui lantaran suara anjing jeung suara angin mani asa geus sedeket pisan adu gancang Bilebe babacaan sabisa-bisa kitu di Mang Lebe harita kene mapatkeun jang jawokanana batina memuntang ka Allah sangkan para lembut dijauhkeun ti manehna malah bari peureum teh Mang Lebe maca ayat kursi sabara balikan terus maca surat Yasin mani ngagorolang teu aya anu teu aya ngarandegna bubuhan Mang Lebe ge kacida apa kana eta surat teh nyasa teh teu bisa mapatkeun lamun kasalempek manehna sarta kapiheulaan babar kuliriwa pagawean Mang Lebe jeung bojona tetela teu mubandir deui sabab aya mangfaatna nu kacida gede hartina jadi si ririwa gayung nu harita keur ngagedeyeung teh teu bisaeun asup ka imah Mang Lebe lantaran karasana ku eta ririwa imah Mang Lebe jiga dipagar ku seuneu nu kacida panasna atuh geuleyeung si gayung teh maju ngajauhan imah Mang Lebe sora angin nu ngajajabkeunana bikeun lila kadingena asa beuki jauh tapi sok sanajan kitu Mang Lebe can waka eureun terus sebaik babacaan mapatkeun ayat-ayat suci nya ku jalan kitu Mang Lebe teh jadi tepung deui jeung dirina anu sabenerna Mang Lebe jadi sadar saha manehna anu sanyana Mang Lebe geus percaya deui kana dirina sanggeus soral-soran pikasieun jauh nya Mang Lebe teh beunta red ka pamajikanana harita pok nyarita semun gembira pisan alhamdulillah manehna tetela ari dilawan ku jiwa nu tenang mah teu daekeun asup deriwa teh lantaran kami yakin anu tadi datang teh makhluk nu pikasieun eta teh
sanajan rupana teh sabaraha ge tapi kulantaran kakalayangan jiganu hirup eta teh nimbulkeun kasieun anu taya papadana. Alhamdulillah deh batuk dia teh lah. Tapi untung urang sadar deui mana tur eling ka Allah nu Maha Kawasa nu akhirna urang bisa bebas sina gangguan para lemut gitu dah. Bang lebih mani marah mai hatena ngarasa bunga nu taya papadana lantaran geus hasil nungkulan makhluk anu dipikasieuna. Ari pamajikan Mang Lebe pok harita ngajawab, nya kitu apana anu mata kula kaburu ku gugup ari manggih anu kitu teh lantaran urang teh geus mindeng ngalaman diganggu ku ririwa teh. Jadi pengalaman nu kaliwat teh kudu dijieun guru ku urang sangkan urang bisa bebas dina gangguan para lelemut. Jawab pamajikan Mang Lebe harita kalayan budi nu marah mai sarua ngarasa bunga nu taya papadana. Bener ah. Tapi geus lah kami rek salat isya heula teh. Sabab tadi teh can kaburu. Kitu ceuk Mang Lebe bari jung nangtung leos kaluar maksudna rek kacai. Jadi ayeuna mah Mang Lebe teu boga kasieun sanajan kacai sorangan dina kayan kitu ge wani henteu boga kasieun. Ari gayung wargi harita teh ngagedeuyeung di maju anu dijugjugna ka imah Mang Ahon. Lantaran kitu papatana si Kulup. Senengkeun nu ditujuna harita teh keur guntreng ngobrol jeung salasa urang tatanggana anu can kaburu balik ka imahna lantaran jauh. Harita Mang Ahon keur diuk di tengah imah tahareup-hareup jeung si Isan tatanggana teh lapok Mang Ahon mimiti nyarita. Jang Isan Mang maka cida kagetna nasi Kulup teh bet bisa kitunya kalakuanana teh minculak di batur. Nyaritana wanian tara make sopan santun tapi sok geuna di kana mamarasna. Buktina Mang Ucin, Mang Lebe jeung Bah Aok teu kuatun ngalayanan si Kulup mah. Kumata nurutkeun pamadegan Jang Isan. Naon sababna pangna si Kulup bisa kitu tah? Ceuk Mang Ahon bari ngagilirkeun silana panonna molohok ka si Isan. Duh ka Mang asa rada susah mikiranana eta teh Mang lah. Lantaran tetela si Kulup mah beda jeung batur jeleumana Mang. Tah bedana teh beda sagala-galana kan. Memang we aya kacurigaan kuring teh. Lantaran si Kulup teh turunan hiji jalma anu kacida sohorna eta teh. Kitu jiga nama Mang Ahon. Jawab Isan bari neuteub. Kitu kumaha Jang asa teu pugu nyarita ti teh. Naon hubunganana antara si Kulup jeung jalma sohor. Apan sarua bae si Kulup jeung budak sejen teh. Cik terangkeun nu jelas naon salahna naon sababna. Aya dua sababna teh Mang. Kaiji apa si Kulup teh jelema jagoan apa eta teh. Nyaeta sakumaha nu geus kasaksian ku urang sarerea. Yen Mang Itok teh buka rupa-rupa ajian nu bisa ngamat siluman. Da ku jalan kitu tangtu aya sasarepanana kan jadi anakna nya. Jadi saanu nyaho si Kulup teh boga warisan ti Mang Itok lantaran tetela si Kulup taya kasieuna. Atu kaduana Mang ieu teh jiga na bae si Kulup teh kabawa ku ngaran lantaran ari Kulup teh artina anu can disunatan. Jadi si Kulup teh sarua jeung budak anu can kakurung ku hukum syara gitu tah lah. Anu cek kasarna mah can kakeunaan ku batal haram. Jadi sagarupa pagaweana teh masih keneh bersih sarta akur jeung kretegatena. Lamun atena nyebutkeun hideung tangtu manehna bakal ngucapkeun hideung sarta bakal migawe nu hideung. Eta teh artina bener lantaran antara ucap teh ka jeung lampa teh sarua. Anu kitu teh ngaranna teh jalma bersih. Ari perkara kalakuanana mah teh jadi masalah lantaran si Kulup can asak didikan. Jadi hartina mah masih keneh ataah eta teh. Da kulantaran kitu lamun manehna ngajalankeun salah teh lain hartina jahat tapi kadorong kurasa kapanasaran. Nyeta hayang nileuman rupa-rupa beja nu kadenge ku ceulina. Ceuk kasarna mah si Kulup teh lapar ku pangaweruh hayang neangan rupa-rupa pangabisa sedengkeun kolot-kolot anu ngasuhna teu boga wibawa. Anu matak si Kulup teh jadi lenger tur bangor. Jadi saanu nyaho eta teh ngadoja ka kolot-kolotna. Kitu nurupkeun pamikiran kuring tah bener atawa henteu mah henteu nanggung eta mah.
Cek Isan ngabudalkeun isi hatena. Nerangkeun ka sang tukangna tina perkara kalakuan si kulup teh. Jadi tetela ngaran kulup teh jadi bahan obrolan balarea. Sareng sena si Isan nyarita pok ditempas sarita ku Mang Ahon. Tetela jauh pamikiran jang Isan mah eta. Kumang mah teu kapikir nepi ka dinya. Anu dipikiran teh ngan kalangeranana we jeung kabanguranana. Tapi ayeuna mah kumang ge kaharti yen mikiran kalakuan hiji jalma mah rek kolot rek budak ge kudu dipikiran ka sang tukangna atawa latar belakangna lah cenah ceuk urang kota mah. Jadi lamun nilik kana pamadegan ujang mah si kulup teh jiwana masih kene bersih, kalakuanana polos, teu disamaraan ku rasa dengki atawa jahil kaniaya. Kalenggeranana teh suka dorong ku rasa penasaran. Tina wahing ku hayang nyaho kana rupa-rupa ilmu pangaweruh. Jadi lamun diibaratkeun kana kembang mah manehna teh kulup keneh. Hatena can bekah atawa hatena can bekah atawa can makar. Kitu meureunannya. Ceuk Mang Ahon bari ngareret ka si Isan. Wargi di channel YouTube anu masih ngadangkeun dongeng Sunda didadanget ieu wilujeng ngadangkeun ka sadayananya utamina bau isi pamegat nu anu sepuhna anu tebih anu cangetna nya wargi wilujeng ngadangkeun ka sadayana etang-etang landung pang beberah mana ulah hilap warginya subscribe na diantos pisan atur nuhun wargi mangga atuh urang lajengkeun dinya ulah teuing seueuting yang kolong kana waktos cariyos kulup karangan kiliksa ieu bagian anu ka-18 wilujeng ngadangkeun nya kitu mang. Jadi si kulup teh ayeuna teh keur ngamekarkeun hatena atawa keur ngabekahkeun pangalamanana pikeun ngagali rupa-rupa kanyaho dina enggoning hirup sakumbuh teh. Malah kuring mah ngarasa reueus tah boga tatangga jiga si kulup teh mang. Lantaran lamun wandana kitu mah manehna teh aya bahan jagana bakal jadi jalma pinter. Jadi jalma pinter geura mah ngabandungan. Lamun si kulup hatena geus mekar pangaweruhna geus bekah tangtung manehna bakal jadi hiji jalma nu jembar pangabisana. Terkadang Bang Sambang Lebe Mang Ucin jeung Bah Aoke bakal katiti pangartina geus si kulup teh tah. Lantaran manehna mah nya meunang elmuna teh lain karana beja atawa lain meunang ngahuapan batur, tapi hasil panalungtikan si kulup sorangan. Nu akhirna manehna bakal kuat nyekel kana kapribadianana, moal goyah jeung moal babari kapangaruhan. Da kitu perkara si kulup mamang. Ceuk Isan harita bari neuteub. Heueuh bener ka hati kumang ge. Tapi tata dengikeun kujang. Aya sora naon nya? Ceuk Mang Ahon bari ngacungkeun curug ka luhur, sirana dengdek ngadedengikeun sora. Atujup duanana teh nyarita deui ari di luar teh lapisan aya sora angin bani ngagelebug dari pisan. Ditema ku sora anjing nu babaung. Eta sora biki lila teh biki deket bae ka imah Mang Ahon. Barang ngadenge kitu rei muluk-muluk Mang Ahon jeung Isan teh sing kuringkap. Duanana beungitna ngadadak pias, ya jantung ratug tutunggulan, malah kesang tiis mani nyorolok maseuhan sakujur awak. Dina kayan kitu pok Mang Ahon nyarita semu gempeur. Bener Mang Ahon nya. Beu cilaka jang. Jigana mah sakadang dedewa arek nganjang ka urang yeuh. Aduh. Bahaya kedu kumaha nu sia yeuh. Mangkani imang mah tadi ge mani geus soak eta nampu babatokna anu bodas matak deungleueun. Sora anu seuri matak ukurayeun. Kudu kumaha atuh urang teh jang ieu. Ceuk Mang Ahon bari ngadegdeg diuk nangised ka deket si Isan. Ari pamajikan Mang Ahon harita teh sing torojol di kamar dituturkeun ku anakna sadua-dua. Barang datang brek dari yuk ngilu ngumpul jeung Mang Ahon. Sarerea silih reret anu si Isan pok nyarita. Duka teuing Mang kuning ge bingung ari nyang hareupan nu kieu mah teh. Eta sora anjing bat ngilu ngiwud deui. Ari ceuk hayang mah cicing. Cicing atuh anjing mah. Ceuk si Isan bari cudag cideg. Apaan panggiring bangsa siluman cenajang anu matak lamun ngadenge anjing nu babaung kudu taki-taki bisi ka urang. Jawab Mang Ahon bari melohok kana panto. Lantaran harita teh aya anu kekertekan
jika berit keur ngakanan kerupuk barang keur jongjong kitu cikikik aya nu seuri sorana ngirung mata keung atuh geruk Mang Ahon ngoceak jang cilaka aya di wajang aduh cilaka jang cilaka yeuh cik Mang Ahon bari ngagibrig jiga nu kabulusan panuna molohok harita teu ngiceup-ngiceup samemeh anu nyarita deui ti kanyahoan ti mana datangna jol clek di tengah-tengah riungan aya si gayung terus ungguk-unggukan kahareupeun Mang Ahon jilek ka si Isan terus engklak-engklakan jiga anu ngigel lara bisanana mandiriakan matak nambahan sieun atuh geus si Isan ngoceak bakat ku sieun diriwa tolong cenah cek Isan harita bari ngagajel nuncat ngajauhan beledak neungat tihang goak ngagero deui bari nyakelan sirana aduh alah ulu botak kaya jurig dorongkong aduh cek si Isan bari bluk nangkuban leungeunna nyakelan sirah ari beungeut nyuuh kana palupuh sangkan teu nempo si Ririwa gayung kitu di Mang Ahon manehna luncat ngajauhan tapi sukuna dipuntangan ke pamajikanana atuh gebruk ngagubrak anakna leutik kagalai dengek ceurik eta budak teh sarta emak-emakan deui atuh anak Mang Ahon harita nyakelan sirahna kuniang hudang bari ngadingdiu ceurik gero Mang Ahon harita ngagero jikan eta budak cokot bisi dilag-lag jurig geumat cokot aing sieun aduh alah eta kuntuna mani ngereng kitu cek Mang Ahon bari gugurubugan jiga nu sakarat atuh koceak harita bojona Mang Ahon oge ngajerit harita teh moal jurig anak aing mah malibikeun ka jurig moal aing cenah kitu cek bojo Mang Ahon bari gabruk ngarontok anakna karawak harita teh dipangku terus dibawa ngejat nyata ngajauhan si gayung teh tapi leuye anakna nu hiji deui katincak atuh dengek di eta budak teh ngoceak mata keti aduh nyeri tulungan Pak cenah bari ngoreja tudang gabruk ngarontok ka Mang Ahon karawak ku Mang Ahon dirawu gejeng luncat ka kamar tapi kalayang si gayung teh ngalayang geuak Mang Ahon ngagero deui bari lumpat ngajauhan tolong ampun Masya Allah Gusti cek Mang Ahon bari deureg-deg lumpat di jero imah sorana mani berak-berik brug matak gandeng sedengkeun si gayung terus bae ngudag-ngudag bari ungeuk-ungeukan imah asa ingeung mani sing narekot di luar ngaguru sora angin ditema ku sora anjing nu babaung jeung anu seuri mani sing cerihireun Mang Ahon gawena teh daragdag durug-dug bae nu lumpatan di jero imah lantaran si gayung teu daek cicing haben bae ngudag-ngudag matak sawak nyalila-lila kudupruk harita Mang Ahon rubuh tanagana beak awakna jadi leuleus rungsek taya tangan pangawasa bru harita Mang Ahon nyuuh kana palupuh kalayang celek si gayung tenang tuh dina punduk Mang Ahon cep karasana tiis mani camewek oceak Mang Ahon ngajerit deui mata kuatir aduh ampun aduh jika tuh kaditu ka sabrang ka Palembang ulah deket-deket ka dieu aduh ampun kering ampun aduh cek Mang Ahon bari nyugsruk kana palupuh teu bisaeun dicengkat awakna ngagibrig jiga nu kabulusan gadonan roktok bujurna harita moropot mani prat-preprot pundukna oge kana sabaa jeung ngawin-win panas tiris nyalila-lila Mang Ahon teu kuat nahan kasieun golepak les harita teh kapiuhan adi geus puguh kitu mawargi les si gayung teh ngaleungit jep kaayaan di imah Mang Ahon teh jempe tapi henteu lila koceak tatanggana ting jerewet harita jigana mah jigana dipapai kabeh dianjangan ku Ririwa gayung da buktina nu ngoceak pating jarari teh pipindahan ka unggal imah kaayaan lembur ngaradak genjleung sararea teh bisa sare nu borangan mah kacida pisan loba anu sing kalepak na kapaehan anjing rageg di sarada sesatuan sing gurubug bari reang di sarada kabeh matak nambahan keung jeung geuman
anu ngarasa aman teh ngan si Kulup wungkul. Malah maneh nama bari ngadedengekeun anu sing jarari teh ngalimet bae dahar. Siga nama meureunnan capeun. Sanajan pas sore geus dahar ge manehna ngarasa lapar. Ku indungna teu digeureuh-geureuh deui. Diantep we sakahayangna. Sanggeus si Kulup beres daharna kakara ditanya ku Bilani. "Jang tas di mana wae ujang teh?" "Unga ka imah mendingan ukur sajorelat. Boga pagawean naon ujang teh?" Cek Bilani bari neuteup ka si Kulup anu keur nyarande kana tihang. Same ngajawab si Kulup ngusapan heula remeh anu ramiping dina sukuna teu lapok ngajawab. "Tas lalajo jelema lalieur mah. Bang Lebe jeung Bah Awok teh sing purungkut bari ngagibrig. Panonna marolotot juga anu kabeureuyan. Aduh tahlilan oge nepikeun ka teu tulus. Uing rek ngilu oge kalaka dicarekan ku si Abah. Nya kapaksa we uing teh balik deui ngan sameme balik uing nyakaran heula bilik imah. Da eta mah manikar hiab sing berebet di jero imah mah. Tahlilan jempe. Tebet barorangan teh manu sate nya mah nya." Ceuk si Kulup bari ngareret ka Bilani atuh buku Bilani mani colohok bok nanya deui. Semu kaget. Unu aku naon eta teh ujang? Sieun diri riwa kitu atau aku ujang diheureyan?" Cik Bilani harita bari moloho. "Henteu ingat tengah heureyan kolot. Eta mah kolotna nu borangan. Monjang ngadenge bilik di cakaran make sing gurubug. Pan kaciri boranganana teh." Cek si Kulup tapi bari nyerengeh leutik. "Heueuh ari eta nu sing jararit kunaon jang?" Paling-paling ge katularan ku Bah Awok meureun. Jigana mah kababawa borangan padahal mah da teu aya nanaon atuh. Dasar nu borangan ngadenge beurit hitut oge sieun." Cek si Kulup bari kop kana angel goledag ngagoler di dinya keneh. Reupeureum teu marire deui ka indungna. Atuh Bilani ngan bati colohok bae. Tungtungna maleos Bilani teh ka pangkengna. Goledag ngagoler dina ranjang. Reupeureum bari ngadaguan sakadang tunduh. Kacatulukeun isukna ampir unggal imah harudangna kaberangan lantaran sararena geus peuting pisan. Sabab kabeh dipapai di anjangan ku si Gayung teh. Anu diliwat teh ngan imah Mang Lebe jeung imah Bilani. Ari nu sejenna mah kabeh ge taya nu kaliwat. Nya kira-kira tabu 10 jurut si Kulup teh turun ka buruan bari ngajingjing jejer useup 2 siki. Dina jangkengna harita ngagantel korang. Jigana mah si Kulup rek indit nguseup, tapi ka indungna mah teu bebeja si Kulup teh. Gidig we indit ngajugjug ka imah si Ohim. Maksudna rek ngajak nguseup ka sobatna, bubuhan sobat dalit ka si Ohim teh. Heuleut sawatara waktu serog si Kulup ka imah si Ohim, koliwed ka pipir imah malah waktosna wargi sadiana wargi channel YouTube. Dina channel eta dina mana. Kumargi waktos teu nyekapan rupina urang cekap nundikeun ka dewe heula nya. Dongeng Sunda dina judul Si Kulup bagian nu ka-18. Cerita Sunda ieu pamugi bae sing tiasa ngajantenkeun landung pang beberah manah nya wargi sadayana. Amang dina marang ngaturkeun nuhun ku sagala rupi perhatosanana diantos pisan subscribe-na. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.